Ujang, Nyai. Abah, Capeknya, Jalu. Istirahat heula atuh ah. Da geus rengse ieu geuning ngawuluku nage. Ke mun geus root ke sangna, maneh ku abah urang mandian di walungan. Ngarah jag-jag deui. Geus bersih mah, karak dibikeun deui ka dunungan maneh. Mang Emed. Hayu Jalu, urang reureuh heula. Samemeh indit ka walungan.
Abah teh bingung. Tiap waktu narek ngawuluku, pasti we kudu nginjem munding ka Mang Emet. Ari mineng-mineng teuing mah, Abah teh era. Tapi geuning Mang Medna kalakah atoheun mun mundingna ditambut ku Abah mah. Saurna teh, Abah mah apik. Sareng tara diporsir teuing tanaga si Jalu teh. Teras uwihna sajabi dimandian heula teh, sok dipangaritkeun deui. Nya angger we nyi, teu ngeunah hate nginjem wae mah. Teras kumaha atuh Bah? Meser we atuh Bah. Heueuh Jang, Abah ge aya pikiran kadinya. Kan mun meuli munding anu dewasa mah sigana teu cukup duitna. Paling kabeuli ge anakna Eneng. Eneng teh babaturan Ujang. Eta mah si Eneng atuh. Eneng mah anak munding Jang. Hehe, sugan teh. Heueuh atuh nyi, Abah rek ka pasar munding heula, rek meuli anak munding we. Urang piara nepi ka gede. Ngiring Bah. Hayu Jang. Muhun Bah, Nyai ge aya pesereun. Sareng we ka dituna. Nya, hayu urang ngabring. Sakedap beberes piring heula. Kumaha Abah? Tos kenging Eneng teh? Enggeus, tah. Asik. Hayu urang balik. Aduh, untung papendak sareng Abah di dieu. Aya naon, Sep? Pun raka teh ayeuna nuju hajatan. Nikahkeun putrina nu bungsu. Ari anu bade ngawakilan nampi di pihak calon panganten istri teh kapapancen teu tiasa hadir. Ayeuna calon panganten pamegetna tos dongkap. Ku Abah we atuh ditampina. Teu aya nu tiasaeun tuda. Tuh, kumaha nya, Sep? Abah teh karek meuli anak munding. Saha nu mawa balik? Wios ku Ujang Bah. Nah, bisa kitu Ujang. Tiasa. Pan Ujang jagoan. Muhun Bah, wios ku Nyai sareng si Ujang dicandakna. Nya heug ari kitu mah. Yeuh, Jang. Hayu, Sep. Hayu. Ujang, Nyai. Tos di marana ieu teh? Abah meser anak munding. Nameni dianggurkeun atuh munding teh. Tumpakan kadinya ku Ujang. Tungtun mundingna ku Nyai. Muhun atuh. Ujang. Eta si Ujang meni beleguk pisan. Ngeunah-ngeunah di luhur. Teu hormat pisan ka lancik maneh. Nu nungtun munding. Jaba awewe.
Turun jang. Keun si teteh nu di luhur. Mangga Mang Dun. Aduh, ni hawa to si Kasep nungtun munding. Pasti capeknya, lempang. Kedah nama di luhur atuh Sep. Sana si teteh nahungkul anu raos naik di luhur teh. Mangga Pak Haji. Ujang, Nyai. Nak eueuh kekarunya ke anak munding. Ditumpahkan kuduaan. Itu karunya eneng nage nepi ka ngos-ngosan kitu. Dasar tidak berperik kebinatangan. Tidak berperik kemundingan. Tidak berperik keenengan. Sigana can jauh barudak teh. Abah. Tos mulih deui geuningan bah. Heueuh, geus beres pidato panampian mah. Langsung we abah teh balik. Hariwang tuda ka aranjeun. Jung ti hareula. Ujang, Nyai, keun munding mah ku abah di bawana. Mangga bah. Nah, aja medud kitu. Aya naon nyi? Tadi pependak sareng tatanggi saurna teh daripada dianggurkeun mundingna tumpakan we ku Ujang. Nya ditumpakan we ku Ujang Nyai nu nungtunna di jalan pendak deui sareng Mang Endang saurna teh. Kitu bah. Mangkana tong digugut teuing atuh caritaan batur teh. Cek batur kitu digugu. Cek batur kieu diturut. Nu penting mah urang ulah nyieun codeka ka batur. Ulah kaniaya ka batur. Kudu hade laku lampah dina kahirupan sapopoe. Geus hayu baralik. Hayu.